nyata wa yastaqilul hasanati kudu rasa rumasa dari sedegalite can seueur nya kasaya kumaha tenang abdi pengetahuan saya teh alhamdulillah eta teh bi'aunillah artina kumaha pertolongan Gusti Allah sabab urang la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi urang mana sebagian hadis anu name iyyakum taqlidu an taqlidu ta'atallahi bi hubbi sana'i ibadi fahabito a'malukum. Urang sadaya yang dicampur ke taat jeung pamuji aya dipuji ku pada manusia ku kitu teh bakal leungit nyaeta naon amal hartina lain leungit amal tapi leungit ganjaran. Tumarisan itu kan urang istiqomah lamun urang teu ibadah teh kade bisa aya urang taat ka Allah teh dicampurkeun nyaeta aya sepeda dipuji kepada manusia kade teh. Terus